Duh kujur wujuding tangatung dadah raraganing iari apa di dunia kur ngombara tengah lelehan pasti ku kerasa nu kawasa pinasti murika jati geningan maning dua nafsu batik kaduh robah katarik oh iblis mana watak tu kenalin kaporodak sinalapatka babasan asa Kang Dimas teterang ka jalan balik teh tiranu bakeun kembang nuligar keur mekar poal bosen unggal poe di langlangan sok sieun kembang sulaya teu aya nu mirosea tangtung pisan teu kaukur diaji teras dipuji donongan ngararamba pancadi anu terang nanti Gusti ucap lapang kade salah maning duh mama haja bodoh tangtung pisan teu kaukur nah di kalangan naon dikemas saperti lawon pulang boga
kieu teuing hirup katungkul ku bingung badan teh bedak tunggal rambut kanu mah suci mama tanu bageus ampun kanu mah suci mugi di hampura dosa Romaos mah jamidu raka wayang mana eta wayang mana atoni da wayang mana eta wayang napa naunana wayang Bongkawan ala iya ala bapak Pak Haji Ian wayang Bongkawan hoyong mana eta hoyong mana Hendra hoyong mana eta hoyong nawa naunana ari kanu bela geuning kanu bela cium lain ada nih gerak lain capa Tima Bayu beranjak jana aduh alam ya Giruk lain ari rezeki nyawa lain bela pati apa teh kopi rasa panjana ayeuna mah ucingan buntut panjang ada amin jadi pondok ayeuna mah emeh pelin asaganya jadi monok ya ayeuna mah ipok ucingan buntut belang pulut tilu ayeuna mah ulin-ulinan urang Cilengkrang urang Ciuruy asa nganyang ieu mondo Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiarti dina acara Banda Urang. Tadina denget ayeuna mah simkuring parantos disarengan ku Mamah Tantan. Wilujeng sumping Mama di studio SMTV. Karasan Mamah Tantan ieu priwi kauningan nyaeta garwana ti Bapayana. Nah, ngeunaan lagu-lagu tadi teh nguping wartos saurna dinten ayeuna anu bari dipidangkeun teh aya 8 lagu. Lagu judulna naon wae Pak Manawi? Di antawisna lagu buhuna gitu ekek paeh tadi teh Pariswado itu lagu asli ti urang lah Pariswado terus naon tadi teh kulu-kulu bem
anak ayam eta lagu kapungkur gitunya. Terus naon tadi jati kasilih ku Junti, Cimanuk dina carita, lajeng tadi teh Mega Sutra, sareng Kawaas aya 8. Aya 8. Mohon tangtos ieu sadaya lagu anu 8 teh lagu buhun. Tiasa Pak atanapi mama nyarioskeun eusi lagu misalnya contohna di Cimanuk dina carita. Eta nyarioskeun naon? Eta teh cacandran sejarah sagur sepuh kapungkur magininya jaga cenah dina tos waktosna paregreg Jati Gede bakal dibendung gitu. Naon margina margi Cimanuk teh ngalangkungan antawis Kabupaten Garut sareng Sumedang saurna dina cacandrana teh gitu. Terus insya Allah da rencana pemerintah mah pasti ngajanten sok sonaos ayeuna masyarakat gitu alim-alim oge. Oh berarti infona tos dugi gitu nya. Tos dugi mun tos lami upami telepat mah nya ibu nguping gitu ti tahun 75 nah nguping tos bade di Bendung teh. Malih mah pembayaran ge tos tahun 7 genep asana. Oh tos ngawitan berarti nya nungtutan gitu bertahap. Oh. Tah asa hoyong gitu ngadamel laguna. Sakadap pemirsa. Laguna berarti itu ciptaan ti mama. Masya Allah. Mama Nawian. Masya Allah, mohon. Ya maksudnya mah memberi motivasi oge gitu. Ku ayana bendungan Jati Gede teh kahirupan teh kedah ningkat kan wisata tiasa ieu gitu. Mohon tangtos sae, Masya Allah. Mohon terus ke mama. Ningkatkeun kaharjaan gitu. Pan ayeuna dina cacandran ge Cimanuk jadi Sagara, Ujung Jaya jadi Raharja kan leresnya. Eta Ujung Jaya aya Raharja, aya lapang udara gitu. Ayeuna raoseun di Ujung Jaya teh aya Kamajengan gitu atuh di Ten seueur oge nya, seueur oge bumi-bumi nu enggak kan nu ti wilayah Jati Gede ge seueur oge nya nu ka Ujung Jaya. leres seueur Ngaralih gitu. Oh mohon sabartos gitu. Terus dina prak-prakanana manggung kan iya tadi anu 8 lagu teh sadaya teh lagu buhun. Tiasa teh lagu kekenian sapertos Jayanti, Domba Kuring gitu tiasa tadi. Pami Jayanti Domba Kuring mah nya rada-rada gitu. Janten tiasa ngepop Sunda. Pop Sunda pami dangdut anu nadana saieu gitu. Surupanana sami. Anu slow gitu ya. Oh, upami rock misalnya anu pop. Nang payut. Kita mohon anu saieu lah. Domba Kuring. Teu kajiwaan gitu lah eta mah. Biasa. Tuh. Dangdut ngerok itu ieu mah henteu nya pami pop Sunda atanapi nya lagu-lagu Sunda weh. Insyaallah gitu. Contohnya lagu naon? Manawi? Mangga bade Domba Kuring mangga bade Jayanti mangga. Oh gitu. Tah kitu geuning pamirsa. Aya pintonan kulu-kulu bem. Kulu-kulu bem mah parantos. Tadi teu acan ieu. Nah, ayeuna aya pintonan anu baris midang nyaeta lagu Mega Sutra. Hayu urang tonton sasarengan. Mangga wilujeng nyakseni.
Mega Sutra Nung yuhan Gedakeun janji nu mimiti Ari mangloba kamalang sanajan kurang paanggang asih urang nu munggaran Mega Sutra nu jadi harapan urang Mega Sutra Numayu di langit lengalang bulan ngemprang dongker alika ibar dina jangan-jangan penting yang di lamunan hati mangsana urang bukan kurang angkepan dina tetep kumoser napa madegan terdekat semak no jadi banyak manusia titis tulis tikurania jadi pengersan anjeunna geus mantep dina wiwitan lelakon Resian Mega Numantung manusia di pewenangan hirup dharma wawayang